Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah dan hikmah hikayat, yakni seorang waliullah yang berjihad laki-laki, yakni yang bernama Ki Barsisoh. Diriwayatkeun nyaeta Ki Barsisoh teh jalma alim, tukang ahli ibadah, muridna 60.000 anu geus bisa lempang di awang-awang. Subhanallah. Ku ibadahna eta Ki Barsisoh, malaikat hungkul pada kaget. Cuman Allah Ta'ala ngadawuh ka malaikat, nah hei maraneh kaget malaikat ku Ki Barsisoh, sanyanya anak kaula leuwihnya kana perkara anu teu nyerah maraneh. Aya dina ilmu kaula manehna bakal kupur serta bakal asup ka neraka anjeunna. Eta kaayaan kitu teh kanyahoan ku iblis. Terus manehna datang ka tempat ibadah Ki Barsisoh teh. Bari nanya eta iblis ka Ki Barsisoh, "Hei Ki Barsisoh, naon?" Cuk Ki Barsisoh, "Saha anjeun teh? Naon maksud?" Eta jawab iblis, "Kuring tukang ibadah, rek ngabaturan anjeun ibadah ka Allah. Kumaha daek anjeun?" Ceuk Ki Barsisoh, "Ya manu boga maksud rek ibadah mah teu aya baturna." Iblis tengah jawab. Tapi terus manehna nangtung api-api ibadah. 3 poe manehna teu sare, teu dahar jeung teu nginum. Ceuk Ki Barsisoh, "Kaula mah sok buka, sok sare jeung sok dahar jeung nginum. Geuning anjeun mah beda lalakonna. Kaula ibadah ka Allah teh geus 220 tahun. Teu bisa ninggalkeun dahar jeung nginum. Kumaha jalana supaya kaula bisa sabar cara anjeun? Hei iblis." Nah, ceuk iblis, "Indi teula terus ngalakonan doraka ka Allah, terus tobat. Da Allah maha asih, maha welas. Engke bakal kapanggih amisna dina hal ibadah." Ceuk iblis, "Eta ceuk Ki Barsisoh, piraku kaula kudu maksiat ka Allah sabadana ibadah sakitu taun?" Ceuk iblis, "Jelema nu migawe dosa sok butuh kana sasadu jeung butuh kana panghampura." Ceuk Ki Barsisoh, "Dosa naon anu dinuduhkeun ku anjeun?" Ceuk si iblis, "Zina." Jawab Ki Barsisoh, "Kaula moal zina." Ceuk iblis, "Atuh maehan jalma nu iman." Ceuk Ki Barsisoh, "Moal kaula moal ngalakonan kitu." Ceuk iblis, "Atuh eta bae nginum-nginum nu mata kureu. Tah ieu mah leuwih enteng." Ceuk Ki Barsisoh, "Kamana neangan arakna?" Ceuk iblis, "Tuh ka warung remang-remang anu diinsinyalir eta loba PSK, loba jablay." Terus Ki Barsisoh indit meuli arak, kabeneran nu ngaladanganana eta awewe geulis. Arakna diinum, terus weureu mabok. Terus eta teu sengaja zinah ka eta awewe teh Ki Barsisoh. Teu boleh teu lila datang salakina. Ku Ki Barsisoh dipaehan kulantaran da sieun kanyahoan, sieun rame.
ari iblis ngarupakeun jelema lapor ka pamarentah, ka masyarakat nya atuh tungtungna eta kibar siswa ditangkap, ditewak, dihukum 80 tenggelan karena nginum arak 100 tenggelan, karena zina dihukum salib karena mayhat. Keur di salib iblis datang ngarupakeun jalma, manehna ngomong, kumaha tingkat anjeun teh? Jawabna kibar siswa, nya kieu balu karna jelema anu nurut ka baturna anu goreng teh. Ceuk iblis, anjeun ibadah 220 tahun teh nyalib ka anjeun, tapi upama anjeun ngaharep kana pertulungan kaula, ku kaula diturunkeun. Ceuk kibar siswa, kaula ngaharep sarta kaula janji rek nyumponan sakahaya anjeun. Ceuk iblis, rek atuh geura sujud ka kaula sakali mah. Ceuk kibar siswa, kumaha petana bisa sujud sedangkeun ayeuna ditalian, sedangkeun ayeuna ripuh badan beak digebukan. Ye ceuk iblis, isyarah bae ku sirah sok. Terus kibar siswa isyarah ku sirahna, harita manehna paeh kufur kalawan kafir. Ari geus kitu mah eta iblis ngomong, kaula lulubaran ti anjeun, kaula sieun ku Allah nu marbeng alam. Na'udzubillahi min dzalik. Allahumma ij'al iman sirajan wa taj'alhu istidrajan, amin ya rabbal alamin. Saudaraku semuanya, kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mudah-mudahan kita semua mendapatkan perlindungannya, mendapatkan pertolongan dari siasat jin maupun setan maupun manusia. Mudah-mudahan kita semua dimatikan atau selesai dari kehidupan ini membawa iman dan Islam, kuat iman, kuat yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ternyata kita lihat, jangankan pangkat kita yang jelema awam, kibar siswa saja yang luar biasa, yang pangkat derajatnya setara dengan waliullah, dan hebatnya semua muridnya ketika menghaji kepada beliau, ngajinya bukan di bumi akan tetapi di atas langit. Luar biasa sekali. Akan tetapi apapun amalannya, apapun yang kita kerjakan dalam hal ibadah, kita harus utamakan satu roja, takut. Roja mengharap, khauf kan takut. Maksudnya ketika kita menerapkan dalam hati kita khauf, kita takut akan siksaan Allah, kita takut tidak ikhlas ibadah karena Allah, kita takut tidak diterima ibadahnya oleh Allah karena banyak maksiat tapi sedikit taat. Dan rojanya kita mengharapkan semata-mata semuanya diurusi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, baik di langit maupun di bumi. Maka kita terapkan, kita berharap selalu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, baik di zaman sekarang yang sedang kesulitan, mudah-mudahan Allah gampangkan. Yang sekarang terlilit hutang, semoga Allah keluarkan dari kulit hutangnya. Yang sekarang bingung, mudah-mudahan Allah bahagiakan dan keluarkan dari kebingungannya. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.